Beresih mamual nitah maneh babad kehet. Da siapa tuh udah ngomong besok salah-salah wae tuh wi. Padahal mah pakai ngalinya panci daripada pakai Nokia mah. Wah, palingan Nokia di garawena teh. Cen mai tarik isieun kieu bawa eueuh sieu ceun aya teh. Ajaran tuh wi geroan bisi keur kawalungan meureunnan. Nyaho meuni ti isieun kieu eta cen. Hanteu wi dikunci mah. Berarti jika nama teu jauh we jeung ke kawalungan meureunnan. Daya pantongan di slotkeun hungkul. Ari eueuh barudak meuni asa karesel pisan ieu teh. Si neneng mas santren, si sadut gawe teh meuni lali lapisan. Nya saha cara barudak asa teh sing galero. Ji, asukan urang ka mana ce boro urang gura-gero asukan teh eueuh. Yakin eueuh mah puguh keur kieu karesel eueuh jelema asa teh. Si sadutna ka mana kitu ce? Kapan keur digawe di mamangna si sadut mah? Lain na iraha indit aja kan penting aya kene urang basa ka dieu teh. Kapan tadi isuk-isuk rebun-rebun di teang ku mamangna ka dieu? Atuh aja teh sorangan we nya eueuh sasaha ce. Puguh cin eueuh teh meuni asa karesel pisan ieu teh. Cin ai maneh rek kamarana jeung si Pawi. Nyaho ce ieu teh teu boga tujuan pisan. Teu euy. Ya si Mocin ngakak ngajakan ngaprak tuh ce. Sudah daripada cicing wae di imah sia teh karesel mending ulin jeung urang ya kaleuweung ka mana atuh. Ya ayo ulin ulin ka teu tujuanna mah teh naon ce. Sekan sabari ngalaparab atuh sia teh jeung ngasuluh. Ya barudak daripada ulin tepuguh mah mending bantuan eueuh tah pangoredkeun buruan imah. Ku eueuh disuguhan. Nah, wi rezekieun aya tapi daek teh maneh wi. Ayo daek wae urang udah daripada digawean ya teh. Pulang-pulang mending ini. Mantuan si eueuh coba badah. Atuh ce, pang babad kuing ce lah. Sok eueuh rek barang asakan jang suguh maneh. Kokon terek ngarit ngan hoream pisan ieu teh. Rek deket ke masih ibi we da di dinya ge loba jukut. Nah, eta nu disada menitang terang-terang kitu. Di menipu ikan tiko bawa jelema. Nah, eta teh meuni gandeng naonnya penasaran. Oke ngarit mah rek nempo heula eta penasaran. Cok, ini pohara ya teh mun balaki ya tuh. Beresih mamual nitah maneh babad kehet. Da siapa tuh udah ngomong besok salah-salah wae atuh wi. Atuh we cen ieu meni hareupeun imah kieu meni barala kacirikeun kedul pisan tuh. Wi. Gimana? Kalian mangajo eueuh ka dieu euy. Nyaho tadi isuk-isuk mah gorok-gorok ke urang. Nita aja ngajakan ngajual domba tuh ya cin. Nah tuh maneh lain milu sia teh.
Ah, kebayang untuk aku orang matin jauh sarangnya ke pasar oge. Si teh menang-menang ke udud atuh. Atuh si teh menang-menang ke udud atuh keur meuli bako si teh we milu lumayan. Cing aing keur kedatangan segala hoream puguskeun gitu. Sia wae atuh lamun nya tuh momal hoream sia mah nya. Naon eta teh mun gandeng-gandeng teuing meni trang-trang. Cara nama belah dinya. Duh kagayan saha ngagandengan kieu. Ya kadaek ieu jelema nu cenah kieu. Aneh naonnya ieu teh nu kieu teh nya. Padahal mah pake ngarenyut panci daripada pake nu kieu mah. Geus are kasih ibu wae. Aing dombrang wae. Aku teh nu kitu. Ah, engke mah kokom gerek nyieun nu kitu di balong bapangan gandeng. Tapi gandengan kene si emak nu keur ambek. Duh, Cin, pada agisan caina itu kakak ngegedean kieu, Cin. Lah, engke we bebeja ka Mang Ajo ame sina katempoon. Angger we ieu teh nyitah nama da ka urang-urang deui teh. Urang masal di perubahan kan bae minta ka urang mah. Ka urang ge. Ibi, lah buah aurul. Bi. Tah geuning suara budak suara si Kokom. Iya nyi, ibi mah dilebat. Sugan ibi ka mana? Kokom gura-gro. Ari Kokom tos di mana? Ek ngadik-dik ngan kokom teh hoream. Ai ibi keur naon? Keur ngagoreng opak ibi mah keur nyuguhan nu garawe, Kokom hoyong. Nyabi kokom hoyong pisan opak mah. Kop hoyong mah. Simpen heula aritna tah dina papangge. Bi. Nyasahan garawe di ibi. Tah Mang Kowi jeung Mang Mocin. Garawe naon, Bi? Eta keur babat buruan tah. Cing uang tingali. Wah, palingan nu kieu di garawena teh. Malah waras, Bi. Eta anak si camat padu merenang ngomong ke maneh. Gas kajeung mang nu kieu mah moal waras digawe kena. Aduh, eta ngomong maneh. Nangis di mana maneh Kokom? Ngarit mang ngucin ngan kokom teh hoream. Ari ge geus di mana? Tingali eta teh anu berang-berang di ruhur. Aya nu brong-brang teh, naon kom? Cicincilan anu di sawah. Nah maneh teh apa nu kitu-kitu wae tuh Sarkom? Ek nyieun kokom gede balong si bapak. Kagandeng-gandeng ngokom nyeun nu kitu jang naon. Paling meh usero. Dak ya geranyaraneut heula. Lah Bi, gawena ge teu waras jeung naon disuguhan. Aduh, maneh kokom kakolo teh mun sok ngalunyak pisan. Nya tita tagi sakieu ge can anggeus. Ya barudak gawat-gawat. Ya cimpring jeung sambal cikur wayah kieu mah ngareuna. Oh, heueuh ceu ceng hareuy meureun wayah kieu. Eta cengkar kumaha tinggal am. Ari kokom ninggal sambal cikur teh sok kumurut Bi.
Heeh, gerak kop atuh kop. Ai Mang Ocin guat yeuh. Mana miluan orang kom, orang nu digaweana mah nu pangheulana. Milik mamol ka mana Mang Oli? Mang Ocin, adik kincir anu di tonggo menang saha? Yang menang Mang Ocin atuh kom. Kumaha Mang Ocin aya kabisa? Mana maka kolot esok ngapoe enteng sarkom. Cenah kokom teh ngarit nah teh init-init atuh kom. Pisan Mang Oli kokom teh capek. Atuh meureun mangga dat engke teh ngarit teh atuh kom. Ah bae nu kamari ge loba keneh. Ai kokom bebeja ka marek ngarit. Nyabi ali pas ka dieu teh tepurun. Mana emang nu goreng opak meureun kom jadi mau ngarit. Lah ku kakak masa gala ka ambe jang ka tempo. Terus barudak si kokom mah irungna seukeut. Oh, jika irung ucing. Ocin meuni sok kadumbar nah wae ngomong teh. Lain cek, ada si sadut pilih lawan inget gawe aja. Teuing atuh da ngan dititah mantuan ieu galengan ku mamangna ge. Pilih lawan meureun cina kitu mah. Kemarin ibita teh aya bater kitu di imah. Nya baturan we ku kokom uang ngendong di dieu hayu. Hayo bi masalah ngendong majeng kokom. Nah, duaan mah keueung kokom di imahna oge. Keeng naon Mang Oli? Di imah nyebut keeng. Yo kom, pan di dia masak loba nu ngagerem. Lah nu kitu-kitu wae ge sieun. Sawahna balocor ku keuyeub eta teh barudak. Kudu bebeja ka Mang Ajo. Emang ajona can apa lanca ya galangan anak koyop. Nya eta acan dan can ningali-ningali ka dieu. Ya bayu mah gede pisan golontor cuy ya. Teu ningali-ningali Mang Ajo poe ieu mah nya ka mana nya? Kamboro ojo ingin sarua bukan ingin kenempo. Tengah jual domba cuy tadi isuk mah. Wah, atuh Mang Ajo mah keur loba duit wi. Kudu cuy nah tapi koret mah ngajo teh apa meureun. Engke Mang Penta duitna ku kokom mah, dasok mere ku kokom mah. Kom daek teu lamun jadi budak Mang Ajo. Daek atuh beda loba dombana. Atuh meureun maneh capek ngarit atuh kom. Nya jualan atuh Mang Ocin ku kokom mah hiji-hiji.